kini kau telah membaginya. Maafkan jika memang kini harus ku tinggalkan dirimu, karena hatiku selalu kau lukai. Tak ada lagi yang bisa ku lakukan tanpamu. Ku hanya bisa mengatakan apa yang ku rasa. Hati yang telah kau sakiti. Ambil pengen. Makanya waktasnya ambil liur bisa Gusti ya Allah. Ini kalau enak diberi. Waktas tanya Masih gembira Gusti. Mohon naik atas. Ayo jalan yuk. Mohon. Mahal dan murah. Alhamdulillah lancar nih. Alhamdulillah punya Kak. Mohon nih. Bade nyarios Kak. Nyarios naon nih? Nyarios ieu neng teh gaduh hadiah jelas. Hadiah naon nih neng? Hadiah kemana ya mah bikin gembira we. Gembira kumaha? Pokoknya bakal dugem-dugem gitu gembira. Dugem-dugem. Pasti itu mah. Aduh naon eta teh neng? Alhamdulillah. Neng hamil. Muhun ah. Terus berasa sih neng hamil aduh. Hambe hijisasi. Registrasi. Muhun ah. Alhamdulillah tuh neng. Neng. Muhun ah. Ada di. Bade menjaga neng sareng anak-anak. Muhun ah semoga dilancarnya. Amin. Pinten, ini Bades interview jadi sekretaris atau direktur di paling mana ya? Mohon anusan sekadar paling itu ke wartosan dalam kabupatennya. Bapak namanya Abdi Dewi, Abdi nutos interview kami sareng HRD, umur Abdi 22 tahun, tadi nutos gaduh pengalaman di PT Indrajaya 10 tahun, PT Sendang Saluyu 2 tahun, sareng PT Permata Biru 1 tahun. Abdi pada benar-benar Bapak video. Kali kelima, anjing lembar tabu 7 berpakaian rapinya. Abdi pasangnya. Mohon Kak. Mohon Bapak. Ini naon neng? Oh tes mancan neng. Aduh. Punten Pak. Mohon kenap neng. Mohon calik mana? Punten Bapak, Rabu 12, Bapak ada meeting di meeting room sareng PT Indori. Oh, mohon celana. Terus nagu masak, nyabagur, nyabenghar, nyawibawana alus deh. Terus magagah, kasorku batur deh. Lumayan lah, saoge, ngan lebar sebagai pemajikan. Pinya, baiklah ya. Tangan di dia Bapak. Lumayan. Di atas ya Pak. Mohon Pak.
hayang Dewi. Akhirna manehna jadi boga hubungan anu leuwih sareng Brahma. Abi bedanya rios kak. Padanya Dewas naon Dewi? Dewi tes sebenarnya Akang tuh sayang ke Dewi atau ke istri Akang? Nya ka Dewi atuh. Bohong. Beneran Dewi. Mun Dewi hamil kumaha? Nya ya bakal tanggung jawab. Enak Dewi hamil. Hah? Dewi hamil? Iya. Dewi hamil. Bohong Dewi mah. Bener Dewi hamil. Ieu mah nu baturnya. Lu Dewi. Dewi hamil. Akang pokoknya kudu tanggung jawab ke Dewi. Nya kan aya akang mah tos gaduh istri di bumi hiji. Ya teh hayangnya pokoknya Akang kudu tanggung jawab ke Dewi. Terus akang kudu kumaha? Teuing pokoknya Akang kudu tanggung jawab ke Dewi. Dewi. Brahma ngarasakeun bimbang. Sabab manehanana di hiji sisi atos gaduh istri. Sareng manehanana ngarasa tanggung jawab ka Dewi anu keur hamil, akhirna manehanana ngarasa kudu bertanggung jawab ka Dewi. Langsung dibawa ka bumi Dewi teh ka imah Brahma. Ngenalkeun si Dewi ka istrina anu keur hamil oge. Dewi tos sana berat dirinya. Ngakar itu lah. Assalamualaikum Neng. Atas tuti. Nuhun atos. Gimana wae ya AI? Nuhun. Iya anu dirapay-rapat heula. Aman, ya beda khawatir tadi nungguan. Nyaha punten Neng. Pastinya aku tuh yuk. Ada kakaknya. Dewi saha. Terus kak aku tuh Dewi saha. Ih, nyari yos cing jetes. Akeun. Nuhun Neng, ieu teh Dewi teh istri Pamajikan aku. Istri kedua. Ya nikah naik akan Tos tega. suami Neng. Ya bisa apa jahat. Neng. Ih. Ningrum sedih pisan. Lantaran jalmi nu diemutan setia jeung nyaah pisan ka Ningrum kalah selingkuh. Tapi beas geus jadi bubur. Ningrum jadi kudu narima kanyataanna sareng ikhlas. Ningrum geus ngausahakeun keur sabar. Tapi kalakuan Dewi kalah ka ngahajakeun. Si eta nita-nita wae Ningrum jiga ka pambantu. Tapi lantaran hatena bager pisan, Ningrum sok maafkeun Dewi. Kapoe berlalu. Teka rasa tos salapan sasi saatos poe eta. Ningrum tos ngalahirkeun orok awewe. Tapi Ningrum teu nyangka aya jalmi nu badi gaduh niat jahat. Anu ngabuat Ningrum jeung orokna nu karek dilahirkeun jadi papisah. Halo. Pokona orang teh hayang nyaho eta budak disukan kudu geus eueuh di keluarga Sanjaya. Titik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Abah, Nang Dewi. Nya, ambu abah. Nah, Abah yang mana? Alhamdulillah lancar. Udah turun istirahat. Ayo, aku. Kasih capek bisa. Nya,
Cari ambu ngada mau ke ngacainya. Ya ampun nya. Aduh astagfirullah. Capek ambu ya tehnya. Mana? Nuhun ambunya. Abah, ambu bade nyarita. Ya kunaon ambu. Nah hanya tos 25 tahun, tak acan gaduh budak wae urang teh. Nuhun ambu. Pakinten tacan rezekina urang teh. Aduh, kumahanya. Ambu teh karunya ka abah teh aya penerusna engke. Nya ambu teh sawios, abah mah penting ambu sehat. Nya tuh abah ge kudu sehatnya. Nya ambu. Ambu apa enak? Gusti, ieu nah aya budak di dieu. Asya. Kumaha tuh ambu kumaha ieu? Atau soe candakna kalebet ieu hadap deui hujan. Asya ambu. Sayanya nu miceun tingali. Gusti, mati hirup enak teu? Hirup kena tingali. Suratna ieu tulisanna ara. Maksudna naon ya? Jika nama namanya Ara. Ini naon ya? Oh, ini jigana tanda kanggo budakna. Ya suatu abah rawat ewa, ruang teh geus 25 tahun Ya, teh gaduh budak. Dan ini jawaban ti Allah nya ambu. Ya, alhamdulillah dikabulkeun ya abah. Waktu dipindahkeun atuh ambu ka kamar. Urang ieu anu. Nya. Abah, ieu. Ya, ambu. Seueur heula. Oh nya, nuhun nya ambu nya. Nya ambu bade gegerkeun nya. Ambu aya cara ka mana nya tacan euy kitu. Nya sakedap deui sigana mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tah geuning ambu. Tah geuning budak. Calik aya naon? Nya asal Abah, budak kitu. ambu. Heeh, kunaon? Abi nu dibunga pisan nih. Aya Aya naon? naon? Tadi kayak nilai agung. Pas ulangan matematika. Enggak ada abah, ambu. Oh, asae Pintar ambu budak ambu teh. Dia nu SMP pisan mah abah. Tak tambahan. Naon cenah? Hiji tambah hiji punya 2. Nya bener kan ieu jawabanna. Ya benar, Nya, tapi asae. teman-teman abang mah jawabnya teh opa. Terus atuh ambu teh Pintar, sia-sianya ya. ngurus anak ambu teh. Ya, Ambu betul. astagfirullahaladzim. Cing rajinnya dia nya abah ambu abis teh beli nyarios. Naon aya naon? Abis teh kan nya kaikungna teh pinter gitu sekolah. Hoyong ngalanjutkeun ka sekolah nu leuwih tinggi gitu. Bade ka SMP. Aku sok anu belajar heula we cing dietnya nyambut. Sok atuh. Eta kapal barang atuh channel ganti baju heula makanannya sok. Kita muknya. Apa? Sing rajinnya diajar di Nah, atuh. kumaha tong Bu. Kalau kuliah tapi da arura kan karena biaya bacaan aja. Mau bisa kieu-kieu. Pokoknya kurang usahakeun nu penting mah ara pinter nya pendidikanna tinggi. Biasa mencapai anak gitu. Nya tuh kamu Ara numbu jadi seorang gadis anu pinter sareng ramah. Manehna sok dipopoyok. Popoyokna jiga manehna sangsara sareng penampilanna anu teu menarik. Manehna sok teu ngaasupan hate omongan batur. Manehna rajin balajar jeung sok ngabungahkeun hate kolotna. Kolot nanya pisan ka Ara. Ngan Ara can terangeun lamun eta kolotna lain kolot aslina. Aduh, pusing pisan can beli skincare. Skincare? Oh, skincare mah kamari Abi baru beli. Di mana, Cik? Di mana? Di Guardian, di seberang, di MTC. Oh, ayeuna ya di MTC. Ayeuna. Ayo atuh balik lagi. Diskonna badak pisan. Ada kamari masa si Ambu teh ngasihin warna pink. Jadi warna hijau ayeuna mah. Ieu deh. Balik lagi jus ka ditu nya. Jus pisan. Kudu pokona mah kudu liat. Baju aing. Wah, wani-waniana. Warna nu pakeun cai ka baju aing. Warna pura anak-anak sumpah. Kudu dinaon teh nya budak jiga kieu. Oh my god. Sumpah. Teu sengaja kudu dinaon. Awas ya
Ana mana? Eta nu famous anu centil. Ieu mah atuh abis ieu. Bisa bahasa eta mah kitu sia Bangor. Heuh emang Bangor kan centil. Kalau atuh abis cerita ngandelanya. Nya atuh kana tuh gina. Si eta wanyan pisan si amaneh. Awas we mun 4000 jeung aing. Beak. Asa kenal. Maneh nu tadi ngabaekeun baju aing nya. Tapi kan abis tos minta hampura. Wani ya nanya. Oh hampura ka jelema kos maneh mah. Teu ngarti. Anak tadi kan abis tapi tos minta hampura ka Ana sama babaturan. Oh hampura ka maneh. Namanya. Aya dekena geuning. Maneh mah deke ayeuna. Henteu. Babaturan nama teu terang naon. Wah. Maneh pasti geus ngadunya. Pasti abis ini maneh lapor ka ibu. Wah, curiga. Nentukan ku ibunya kelompok nanya nu hareup aja nu di tukang. Sok, eta saha namanya teh Ara aja. Nya eta we di tukangnya ibu mah atuh ibu mah nya ibuna. Lain babaturan nya. Nya ibu. Babaturan kan babaturan kan? Babaturan. Sakana. Baca kelompok Ara. Analisis ke ka ibu. Nya. Nya sok. Sok. Enggak. Weh. Nih, nya kudu gawe ngajakan soal tuluy contekan ka urang berdua. Matos teu? Mun teu daek. Mane beak. Nya dari sekolah ieu cegat sih cegat. Tong berisik euy. Nya Bu. Uji diskusi Bu. Sama enggak? Geber. Oh iya teh. Isina nomor ieu nya. Atuh dina bentuk urang mari teh cacing bola. Kamarinya aing teh nya belanja teh oba pisan dari diskon gede-gedean pisan di TSM teh. Wah, gila. Kalap kamari ganti. Abis itu mamanya shopping. Wah, kemana tuh? Kemana? VJ. VJ. Oh nyobain si boba. Oh nukerin saya gini. Bener tuh, abi mah kerja. Oh, ya, sok mangga. Jadi itu kemana? Jawabannya ada yang video. Mohon. Jawabannya nu ieu pertanyaanna ieu jawabanna. Iya. Ieu jawabanna ieu soal. Sok mangga diseratnya. Ibu bade ka jawaban nanya. Jadinya inti nama abi teh resep pisan kana si boba, si kutang. Moal dicatat heula. Nah, maneh kali teu aing ngobrol. Iya. Si ngerjakan wae lah. Tong gandeng, tapi kan kalau ngasih kerjakan Mbak. Iya. Terus nya kemarin teh abdi teh rek meuli actionnya bereskan gitu. Tapi iya membelinya. Kemarin teh mama aing teh jadi beuteung. Terus nya mama aing teh ayeuna teh nya ayeuna tos we soalna tos belnya ayeuna eta PLT mah. Ini ngajar gitunya. Ya, dikumpulkan nya. Sok mangga. Beberes heula. Sabot. Ciao. Beberes cinta eta si Ana mah. Mau salam eta kuruna? Mau salam ka ibu. Bu, wah parah. Buru-buru. Parah. Ibu abi jalannya. Oh nya. Hati-hatinya. Nah sih anak lewat pisan. Ih. Telepon diangkat. SMS dibales. Anak.
Mana sih budak? Abdi jeung baru udah di kieu. Ih, yang geus satu. Asup. Gila lian nah mani abdi kieu. Ieu bisa jam liuk. Ieu terus ieu kita jalan meja lagi dinu awi ieu kumaha mun roboh. Ieu eta mah meja gina. Awas dinu awi ra. Makanya biasa oge dina. Iya bisa ngagorong. Awas euy. Naon lagi kitu nih? Ayo buru, biasa nawanya. Sok atuh geura buka bukuna. Ada teh kamari perna naon? Apa? Ih, jadi kumaha ara ngerjakeun oge lieur atuh terang manana? Nya kumaha naon? Teu ana nu teu ngartosna nu mana? Nah, eta maksudna teh. Pokona geus kerjakeun we kuduaan. Ke kumaha lamun ana disuruh ke depan ku ibuna? Ya we, kumaha ana? Ih, kita bisa ngerjakeun. Ya we. Urang kerjakeun atas. Ara. Aduh. Iya teh babaturan Ara. Ih, nah kucel kieu aduh. Eta geuning nu arudik teh. Nah, Ara da kanan sih babaturan jika rieu. Ih, kudu atuh nyari biungna buduk kieu sakelompok jeung nu kieu teh harerean pisan. Ya Allah. Da kanan pisan ieu. Ih, cing orang minum karunya cing atuh ya. Habib. Kalian kedua sebenarnya kebaikan. Aduh. Nah, itu pabalatak kieu. Aduh nih, Rum. Pokona itu mah pabalatak kieu ieu teh nya kudu bersih pokona mah nya hayang nyaho. Kamu teh babaturan si Ara. Pokona mah ieu ulah kotor-kotor kieu kudu diberesan kuning Rum ya. Teh hayang nyaho kudu bersih pokona mah titik. Ih, kan lain tugas Abi. Ya teh hayang nyaho kudu nama ieu kudu bersih pokona mah teh hayang nyaho. Pokoknya aya babaturan Ara, aya duaan, sareng Ara tuh tiluan. Siapkeun minum, pokoknya ketiluan manehanana nya. Tong poho pokoknya nya. Iya beresan ya tong poho tah. Beresan. Gusti nasib abi kieu-kieu teh deui. Bikin ieu kitu nya. Nasib ya Allah Gusti. Sabar Gusti. Gina tiris biar tiris bisa dah ya dua bikin tiris ayo pipis satu mama kasih anak bayar mama bayuan anak-anak pada ngiring papangnya sok kali teh kade nyasarnya siram pak pokok nya sebenarnya tadi teh astagfirullahalazim neng aing neng teh kunaon atuh punten ibu terus sengaja punten ibu nya satu tapi toilet teh punten ibu di mana cai teh nya tuh ieu mah lain toilet aing nya cai di mana di ditu sayang oh nah nya bu aing neng teh saha abi Ara babaturan anak aduh adi surat teh nah budak teh nya asa
Abi teh asa kumaha geusnya mikirna ya Allah. Anak abi kitunya. Semoga we nya anak abi teh. Geus lah panenteun kerjakeun we. Ih, mami seram ya punten caina nya. Oh nya, namanya Ibu. Ibu puntennya ngarepot. Itu kan itu naonnya. Geus kali itu. Ih, ampun. Ana tong kitu atuh. Kumaha? Ana teh saha? Pembantu di Noah. Gelis ngomong sama hatisan. Terus si Wiss kemana? Ngegacis apa sampai mana lagi? Iya tuh tinggal iya sok atuh parah. Oh, ada dosa eta bantuan. Ternyata cepat ke situ malah bantuan. Mata percuma karena jadwal. Tadi mana? Kajai disiram tuh. Ninya tuh anak. Sudah tuh bisa makan bisa tinggal disemprot kumpul pakai cai. Ya selatin kampungannya. Untuk kampungan teh. Ya lo tuh buru kerjakan weh. Tamu ada dia beres. Tah, tos sana. Ayo tuh kurang uyuk. Soalnya iya mun salah manehna kuain besok beak di sekolah. Nah, terus mah. Ya geus sok ini. Ini omnya. Oke. Ya, jelema jiga kieu. Sama kita jelema-jelema makanan itu. Usaha ieu teh. Iya, bapak suruh anak-anak. Oh, balik ka mana? Wih, Pak, atas Nah, atas wih dia tuh. atas kerkomna nya. Oh. Oh, natuh. Yati. Ayo atuh Paknya ti Nuhun. payun. Pak. Assalamualaikum. Asa kenal nu bieu teh sahanya. Kitu lang. Deui ah. Di sekolah Ara sareng anak rek aya seleksi olimpiade jang ngawakilkeun sakola nu kasainganna tingkat nasional. Ara kapilih sabab kampintaranna. Sementara anak kapilih sabab Ibu saja kumaha damang. Kumaha? Iya Ibu, jadi si anak teh kan bagian lomba teh ya. Oh, kumaha si anak teh di kelas teh. Ih, bagus. Nanya itulah budak kan bisa melakukan lomba kan. Kumaha insya astagfirullahaladzim. Insyaallah jadinya. Ya terus satu, terus gitu weh, terus gitu lah. Ya, ya. Namanya teman. Masih belajar. Oh, belajar dong. Belajar. Imanya mana belajar asa kamari mana tradisi. Nah, ayeuna urang pada seleksi olimpiade nasional. Sok ayeuna siapkeun pertanyaan fokusnya. Maka hiji. Naon dasar negara Indonesia? Pancasila. Oke, anu hiji. Naon lambang sila ka hiji? Naonnya? Kapal benteng.
Aduh. Bu, sepertinya Sahaja ya teh ha? Sahaja. tadi ibu kan Ya teh baju teh mahal ya ha? ya hapunten ya ibunya tadi kan abi Hapunten dasar anak udik tau malu. Kela. Oh. Mana teh babaturan si ananya, babaturanna anu waktu baheula teh basa eta ketang ka imahnya. Dasar anak udik. Ning giningan di sakola mahnya udik kucel peuh ih. oke ibu abi Itu. Dewi nugus ningali eta gelang boga perasaan nu tengenah. Terus niat nyelakakan Ara sabab manehna embung hayap panghalang deui pikeun ngadapetkeun harta kekayaan Brahma. itu tadi diserempet motor Atuh ambekan. Da kumaha ngambekan kaburnya atuh kejar. Nyeri Ara. Sanggeus kena musibah kitu, Ara dibawa ka UKS sakolana tuluy diobatan. Hal nu sarua oge kapikiran ku Ningrum. Manehna nyarita ka Brahma kajadian pas patepang jeung Ara di dapurna tuluy ningali eta gelang. Sanggeus kitu, Brahma jeung Ningrum satuju pikeun nanyakeun alamat Ara ka sakolana. Nyari bumi terang ya di mana lu sanes juga nama dina foto nanti beda. Oh iya dia buminya sampai persis. Pagi di pintu. tunggu ya apa gitu Ya bantu. mungkin ke saleo Yang apa benar bah bener. tenagaan Anu itu kieu. pas tua ya teh Iya, Bu. Ara, eta ya tahu. itu Kok iya aku bukan kana bulan. Ya kalau digitan lah. punten aya naon ieu teh Mohon abdi pada Cumaros. Ngalos naon, Pak? Mohon iya budak dia. Eta bener ulang kali teh manggih di Walungan 17 tahun kepengker. bener eta Bener. putri abi eta Ya, mah aya naon kitu? namanya gitu bapak putri abi Nya bener eta putri arurang. Banyak bapak abi teh ya Pak. Abi teh kalungitan putri bapak. 17 tahun kepengker. Jadi sebenarnya Nah, mohon pada jujur. Akhirna Abah nyaritakeun kajadian nu sabenerna. Nyata bahwa Ara teh lain budak kandungna. aya naon Ibu sok? Ibu bapak jasa teu abi hendak anak ayeuna.
Aduh, tetiasa tuh hari kitu mah. Nah, teu biasa. Biasa tuh. Arurang teh entos ngadidik Nya, arah ti orok mah nya bade Tos dicandak 17 kitu tahun wae. arurang ngurus ara biasa Banting gitu atuh. tulang kan itu ka dieu nyanda kardus kumaha ieu teh? Atuh da teu Ara. kitu ibu. Teu tiasa. Ara, biasa. Ibu. Ara tong kaluar. Ara, kalabat. Ara. Ara uwi ara. Ara uwi ara. Abu atas ambu. Ara. Atau sambu atau sing sabar kayak orang milari caranya mun nyasa ara uih deui hayu kalabat lawe kalabat telur. Kaisukanna, Ara meunang kabar ti karyawan bapana. Lamun sabenerna Ara teh dipicen ku jelema anu dititah ku Mamah Dewi. Manehanana reuwas, tuluy manehna nyaritakeun ka Bapak Brahma. Halo Pak, mohon ieu sareng Brahma Sanjaya bade ngalaporkeun Pak. Mohon ieu aya penculikan anak sareng penganiayaan anak. Mohon Pak, diatos Pak. Mohon Pak. Sok Dewi jujur we, nu cenah budak abinya. Jujur naon teu? Sok nyebutkeun budak abi. Jauh pisan ieu 17 santai. tahun. Asa teu? Sok we jujur Dewi. Jujur naon deui atuh? Ya, Da sok jujur. sante mana buktina aya Aya di Sara. Naon si Ara emang ngomong naon si Ara? Tos nyarios keburukan Dewi. Nyarios naon? Keburukan Dewi. Nya emang aku naon ha? Urang micen si Ara, urang ngebuang si Ara emang aku naon? Sama ieu Dewi abi teu nyangka aslina. Urang teh bogoh ka maneh teh, urang teh aya pemisahan antara urang jeung maneh tah si Ningrum, urang teh geuleuh ka si Ningrum. Teh kumaha maneh kunaon maneh mah teu pernah ngarastik urang. Geus lah. Dewi, Dewi teu nyangka rahasiana tiasa kabongkar. Dewi kabur ti ditu, langsung ngajemput budakna hayang kabur ka kota lain. Ngan leuwih teu nyangka Brahma geus nelpon polisi pikeun nangkep manehna. Ibu Dewi Sanjaya? Teu. Lain. Hah? Kan tadi Dewi Sanjaya. Teu. Berarti benernya ibu sarang ibu Dewi Sanjaya? Iya, ayo sih. Oh, maksudnya kemarin castingnya. Tapi sok baik jadi artis kami. Iya. Punten sanes arurang ngadu surat laporan ti Brahma Sanjaya mun Bu Dewi ieu ngalakukeun Penculikan jeung nyalakeun budak. Teu. Nah, tiasa dijelaskan di Teu kantornya. bisa, nya teu bisa gitu loh. Teu bisa. Eta lain abi lain. Lain abi lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon Bu? Ada nu mana sih Bu? Aing dua aya narapidana nu namina Dewi. Dewi Sanjaya sanes. Muhun Ibu. Oh, muhun. Eta kan ieu tadi ka dieu. Nya Bu aya naon? Ieu bade ka Dewi si Dewi. Oh, siap Bu. Ya. Sakedap ya Bu. Nya, mangga. Sareng tahanan 18. Aya nu bade ketemu. Mah damang. Damang. Naon namanya? Teu kuna naon ngan pastikeun we abi mah sing naon gitu. Senengnya apa sih yang rom? Abi tos di penjara kieu. Sanes kitu Dewi. Abi mah tos waktu tiba heula oge. Nya abi tos sara ayeuna. Biasa wae kan mata-matakeun kitu oge atuh. Katakeun da. Naon deui? Terus rene naon di ka dieu? Iya, abi mah tos hampurakeun di Dewi. Di kali teh gembos abi mah ka kajeun teh. Nya terus Ya telurnya jarangnya abi bade uih kelanya di dieu bagi-bagian ya
Ya. Abi minta maaf atunya. Abi tong secara ayeuna, abi pasti udah salah kan Ningrum. Ya mohon dari naon aku Dewi nya. Di dia bagian-bagian ya. Maaf ya. Ya. Kan ayeuna ibu mi aha. Nah, begitu. Emang si Bapak Sanjaya can ngomong gitu? Ih, aja emang ngomong gitu. Ya kan dia anaknya Bapak Sanjaya. Oh. Banyak gitu. Atos. Ayo yang kalau Atas atuh tong garelu di dieu. Ayo urang kalebet ieu. Ih, nah, ay, abah sareng ibu can ngomong kasih anak. apa nih ceritakeun? Ayo. Nah, si anak teh can terang. Naon sih sebenarnya Ayo. teh? Sok diulang. Ya gimana sana ya astagfirullah. Mohon. Bapak boleh nyaritakeun jadi sareng anak teh adi lanceuk. Ih, nah bisa apa-apa. Mohon kan beda indung unggul. Iya makan ibu teh sama Dewi. Jadi ayeuna teh anu salamara teh Adi lanceuk. ai ku kitu. Tapi ara teh bade naros. Mohon harus naon aras. Teras ai Mama Dewi teh ka mana ieu? Mohon Mama Dewi teh ayeuna terus di penjara beda kamari yang kesalahan aya kesalahan teh ya. Oh nyara pas di sekolah teh ecetnya nu nabrak ara teh sebenarnya teh disuruh Mama Dewi. Anak teh terang mun ara teh anakna bapak jeung ibu gitu. Ya tos we na. Nah, naon da anu tos mah nya tos we teu kada di ulang-ulang wae. Kan ayeuna ara saranganna tos jadi saudara. Mohon ka Ya ayeuna si Kapur aya namanya. Lalu Dewi. mohon ayeuna ana sareng ara tinggal Bapak di dieu. Oke, mun aya mun Ibu Dewina tos uih jadi waktu Bapak disuruh kita tinggal di dieu. Me anaknya sareng indungna me bisa nyatnya hiji deui.